Assalamualaikum, Ibu Dama. Alhamdulillah. Bu, abi teh di Bang Hemok. Bilih bade. Ibu ya salik di dia abi. Iya, kirim salik dulu. Bilih bade nambut kanggo usaha. Mau modal naon Kalau modal bilih bade ternak ayam. hanya mayarna. Salah tiga teu aya teu ngurus. Iya, seibu dah sapopoe ge damel meureun. Yo tuh. Mayarna Sangkan saya buktos abi nguji di lapangan pada ngiring di foto yang di lapangan bade ieu we. Kieu ibunya di fotonya. Sana kan ibu ieu na. Iya. Ieu na kekeun Bu. Yeun. Sok. Mohon atas bunya. Ketemu ibu ari mama ibu. Ibu ari mamanya. Yes. Mayar. Salam. Udah iya utang harian 2024 nyali kosip ka hari Iya, udah emang jajan. lagi bat ini dapat Jangan paksa gitu. Kalian kok ayeuna mah. Kehidupan anu ayeuna mah Sok ayeuna ngaladeuit pagawean hese, pangabutuh loba, ayeuna mah Mending ayeuna mah naonnya? nyali dina berita ayeuna Dan ngalieur ku zaman ayeuna mah. lain tampang mananya salaki urang ngan limang bulan-bulan pegawe. Jajan budak mah da onggal apa Menang owuhnya. sok ayeuna dina kursi Dan hayang jajan salaki ugawe celaan amit-amit Rasanya dengan jalurkeun teuing langsung ka kitu. Soalnya mak mama lieur isuk-isuk mikiran sangu teu boga beas masak barang saeutik budak Dan hayang budak hayang jajan. jajan kitu kieu. Dan mah sok. Heeh. Budak orang we kamari ke sakola teu boga bekal. Salaki bang bulan-bulan teu gawe. Kudu kumahanya aya eta apa? Minjem kumaha. Kumaha Bang? Rada ringan we nu saminggu sakali bae nya. Jual orang eta yuk. Ayam aja orang minjem atuh dinya. Ari ieu ku ayeuna mah. Aya teu modal. ayo aturan kayak aturan pengkolkan heula ayo kita pun aturan anu saha teh mana itu iya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ibu Dara Rama. Alhamdulillah. Biar salik heula Ibu ieu teh. Mama enggak. Atau Dengan sakit ya atau seenggan ngabarin Iya we bade nalisan ieu sigan kanggo modal usaha, pilih bade usaha mah Ibu biasa nambut abdi. Oh, Bang kumaha Emo. lamun di galentraan heula Eta Bukan dipanggil teletna. tapi Ibu ngeriringan teu. Pilih bade abdi nambut mangga wae ka abdi we. Satu menawi ini orang gentraan heula. Kali Pak Lor sepalihna. Diantar ibunya sok. Bade di mana ibu atuh Di bumi abdi. Ini teh we nya ke urang gero-gero heula nu sanesna nya atuh nya. Lalu sanesna. Nya yeuh. Heula atuh teh nya. Dagoan heula. Mangga. Di bumi abdi we. Mangga kepala nanggu. Kenaon ya? Punten. Dauni. Dauni. Siga anu ngagoroan sahanya surana mah siga ceratna aya naon nya Mana teh Uni teh? Areueuh kitu. Keluar. sahanya kayak anu tempoh heula bisi aya perlu meureun engkeun dah lainna sahanya
Oh, tarat na. Tarat kuningan. Naon nyampun tarat-tarat. Kaya guning di gero-gero tiap tadi uang nembang sih kena Kagok. pejabat. Kagok keur beberes atuh. Sugan teh eueuh tembalan heula atuh ini siga ieu sieun ditagi Bang Emo. Kurang teh ngomong-ngomong aya naon nyampun tarat-tarat. Abi teh kadi teh bisi teh uni aya ieu urang itu minjem Bang Emo di teh upuk kupung aya. Ini mau bodoh. Abi soalnya butuh pisan keur biaya budak sekolah. Ya bener rek naon ngapa bodoh atuh Bener. yuk atuh urang ayo atuh ayeuna yuk. Teh Santi. Teh Santi. Iya saha. Ieu Abi Ratna. Ratna. Ya sakana. Ada apa, Besti? Iya teh bisi teh arep minjem pinjol. Bang Emo maksudna teh. Balik ngomong teh lain juga anu bolongon Bang Emo. Iya. Kumaha? Ayo tuh yuk. Ayo bener ima aya di teh upu. Hayu kebenaran abi teh teu boga jeung dagang sok tuh tinggal roda gitu kali. Aji bro, kebenaran kebutuh. Anu kitu mah cegah kandang hayamnya. Mata kok kayak orang ini heula. Urang minjem ngara alus. Siap, siap. Jadi si warung teh mewah tinggalnya. Hayu atuh. Ayo, siap. Ayo. Ketemu heula biar rek biar kebenarannya. Campuran heula. Ini nuju naon ieu? Biasa we ieu keur ngubungin teh subuh. Jeung ngagosipnya. Eta nang nyari kurang deukeut. Jeung ngagosipnya. Begitu neng. Nya atuh kumaha atuh? Nyanggeus kumaha teh? Itu biasa we ngobrolkeun biasa ibu-ibu. Apa wae nya. Emang rek ka mana neng? Jadi kan dari kata ini kebenaran aya di luar. Cek naon. Ieu biasa we piduiteun ieu mah. Naon? Piduit naon? Piduiteun we pokona mah. Sok-sok atuh naon sok ngomongkeun. Naon aya naon? Itu ibu-ibu geus pada kumpul arek minjem Bang Emo. Butuh Bang Emo. Ieu Naon sugan teh lain Bang Emo. Moal Bang Emo mah moal izinan salaki. Bae anu lain mah si teh. Minjem pribadi mah bae. bae atuh yuk urang teh upu. Ulah bae moal nambut oge atuh urang ngiringan ieu kumpul. Ayo we urang ngiringan ieu we naon kumpulan ngumpul bae atuh nambut oge. Bae atuh numpang-numpang mah ayo lah. Ayo atuh. Bisa gohan loh. Muara paling cai herang. Cai herang mah tadi mah gelau ba. Walaupun bae we atuh hayu lah urang ngariung heula we tempok kitu nah kumaha kitu lah bae. Teuh hayu atuh. Hayu penasaran nonton. Hayu. Ayo hayu tuh neng. Itu terus tuh dari yuk. Mana? Ngiringan we nongkrong heula ini. Aya naon ieu kudu ngariung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos kampelnya ibu-ibu sadayana. Atau Orang kawitan we nya. Jadi kieu ibu-ibunya Langsung we kanu intinanya ibunya ngarah calami teuing ya pilih di kanu sanes ya gitu. Jadi ka abdi tadi teh pada ngenawisan pinjaman kangge ibu-ibu kangge modal bilih anu ngawegahkeun kangge usaha naon we sapertos ngawarung sembako. Tah abdi di dieu bade ieu ngajengkeun pinjaman bilih warga gitu. Duka tuh kumaha ibu-ibu? duka punyara. Ngiringan. Irian mah kumaha? Carana Ibu-ibu, ayeuna mah mimintina mah 2 juta heula nambutna tiasana mimiti mah gitu. Janten saminggon sakali. Saminggona 50. pamitina 2 juta teh sabaraha? Sasasikeun esa 50 berarti janten satahun. Tahunnya sudah kirang Sasaminggon sakali. Udah kirang Jadi paham ketika ibu-ibu. dede saminggon sakali gitu. Kumaha ibu-ibu? Tiap hari Senin. Kumaha Nyanakan ibu-ibu anak sepakat? Ayo, barade tuh barade. Syaratna mah kumaha?
Syaratnya mah KTP. KTP KTP kewe nawis ieu carogena. Oh, sarung-sarung. Carogena saya di Seragam mah macul atuh mah. Da macul mah biasa uyat. Kan maculna ge urang wengi eta siang wengi. Macul ibu. Ya tak gitu. Nah, tuh ibu-ibu bade, lamun bade persyaratanana kempelkeun enjing atau pagetona abi ka dieu deui gitu. Nya siap teh. Ya orang nyari KTP, ai carogena teh kenging di sana. Wios teh kenging Carogena teh kami pilih gitu, pilih anak mangga boga. pilih bari canak. Tong kami ge butuh kene. Pilih teh boga we. Ah wegah teh anu mangusahakeun neng. Banyak teh tayang Mohon atuh ibunya mangga hari kitu mah enjing abi ka dia deui nya. Mohon nya Mohon Diantosan. ada neng di jalanannya pulang Cileug. kumaha tuh hayu. Hayu lah Budak sekolah di Lain itu milaur becek si Neng Ratna mah ayam. Mah sia warung mah dibutut 3 kadang ayam gerobak basona. Nebeng nih, nebeng. Iya, abi dah nebeng. baik ka sahawe kieu sajuta. Asal bener mayana awas bener. Si Amel. Awas lah. Si Amel libur aya sapi mah. Nah atuh lamun eta mah ijinan. Ulah ka nebengnya ada mayananya. Geus aya mah beres anu rek nebeng beuneu langsung abi. Kalau jak saki sampai ayeuna mah rasa ora suka kumpul deui heuh. Siapa gitu ya. Ayo rek nebeng mah kudu ngabubung persyaratan. Sateli ka perlu hafalan. Sok atunya suka persyaratan ayeuna urang gila. Karena di budak di banian tinggal lihat gua ieu budak selalu di kieu sok atuh yeuh. Ayo isuk ayo di dedenya. Ayo di mate ukur deui. Ayo. Bade di dieu deui. Kalau tuh kedapnya. Soal diantosan di dieu mah. Ya, Ayah kan antarkan kita. Pak, nangis kentang kami jauh. Pak, tadi ya. Aduh, Neng, kepada mah rek alhamdulillah. Mana ieu teh? Sok ibu-ibu. Apa jauh lagi saya. Saya. Sok itu kalau Saya itu kepalain dia. soknya dulu. Ya sawi. Ngaraos dia ya. Da moal abi ada dia we. Persyaratan Iya neng yang di sadayana kes di kampung. Oh, atas memang. Ibu ayeuna teh ke pembayaran tes pada terang. Nya, Ayeuna pencairan ku abi dibagikeun nya. Ya. Siap. Saha wae teh Neng? Saha wae sadayana? Alhamdulillah secara lain. Mudah-mudahan nggak bakal layaran anak sih lancar. Sarehat. Pengen tanggung renteng ibunya. Langsung ini. Tuh, keweneng bayar mah. atas nama Ratna Komalasari. Yang mana Ibu Ratna, mangga. Ditawis lah, ditawis teh Bu. Ya di mana? Iya, balik dia ta. Atas nama Bu Pupu, punten Bu. Atas nama Bu Santi, Lah nuhun Neng. Ibu Eci, Nuhun Neng. nah, Ibu Yuni, nuhun. Ibu kan ayana acisna tes cara lahirnya. Minggon payun abi bade nagihan pertama. Mohon siap. Ibu buku deunya. Siap, Mudah-mudahan Neng. lancar ya Bu belalaian. Nuhun Nengnya sing lancar menurut dia usahanya sing lancar. Omatnya kayak tanggung renteng punya. Insyaallah. Terus sanes Bu. Nuhun. Insyaallah. Mangke we Neng mayar nama. Senangnya dalam hati.
Ayah Rama. Alhamdulillah. Ari Ibu Santi sareng Ibu Ratna kamarana teh. Duh, ketenteran. Ketahu ka kemana? Ayah teh Ayah da. Ini ngadi beda setong. Taneh ieu abi setong. Nya kita abi teh datang lami di dieu. Dia satu terang renteng. Kumaha tuh? Apa yang renteng mah? Ya Agung. Agung di Kumaha kabi ku kantor dicarekan kumaha. kumaha tuh? Dia saya sakieu. Tuh, Kumaha tuh yang Ya sayang. saya nang ibu punten. Kita kumaha teh lami teuingnya jajak ketemu saudara. Mangga Teh. Ayo. Yuk. Ada yang beli dia ya. Buratna. 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 Nya dalam hati bila suami dua sungguh nikmatnya hidupku bila bersuami dua Astagfirullahaladzim di Senangnya dalam setok si Neng tinggal nyusulan. punya hilap deui oh ya kan tuh dia karaokean heulan nyapiap nyanyi heula we Jam sabaraha kieu teh? Aduh itu 111. Ari ibu di mana wae? Abi teh tos selami ngantosan ibu teh. Kalau paharewas lah kumaha ya binunungguan dia tadi ari ibu. nyangke tuh bukel atuh Lain tingke kata abi dicarekan ti kantor kumaha. Teu cara eukeun nyijeumna ibu teh mending memaksa. Kalah seuri ari ibu cara santai. minggu payun we atuh teh nya Tah aya minggu payun iya tinggal di Ciseter terhese ya Allah itu modal ge can ka Ya abi ditanggung renteng abi teh gaduh deui kumaha sareng ibu-ibu. Mohon tuh Kumaha ditanggung renteng. Kumaha ya teh? dagang teh can bayu gedekannya kita di modalkeun can bayu can boga teu setor mami teh namanya emang dia nya kumaha tuh ayo atuh aya nama urang jajak poe atuh kumpul we di Tembus Santi. Tembus Santi ge nemben teu hadir. Nuhun abi kudu ngagalan jeung gunung Sanes. Lain hulang-hulang Ya, juga iya, dijual. Ayo Para manolo itu karaokean nikmat kieu teh Gusti ieu poe Senin Amun aya nu nanyakeun mama, mama keur eueuh nya. Dia teh nyebut eueuh eueuh. Cuk merem-merem eueuh. Sok. ayo tuh Bu Andan Bu Santi ge can bayar dan kami. Aku abi kena ngagalang tadi Santi. Neng aya si mama aya di dapur aja numput ku si Bu Santi aya Aduh, digalang kalah nyumput coba pelariu. ayo tuh ke dapur aja ayo masuk wedang sapalan budak na oge Ah bae asup ge ieu nyumput geuning cenah. tadi Naon? kurang yang lagi sih Kumaha atuh? si neng nang sejarah penima Udah wae tunggu aduh. saluan maya Kumaha atuh? Urang dua ada. Ayo saluan na ibing Kumaha atuh? Baru urang teh keur antang lah unur-unur da sia nu nagih euy. Heuh kumaha? Makaning duaan tah jeung situ teh. udah di saluan Ide lo dua anak Kieu ide nya moge aya heula we ka Memang emong. Bayakeun deui we ka manehna kitu. Haikeun moal eta teh. sugan bogaeun Sugan bogaeun daripada dipotong gaji. Kita udah bakal dicarekan. Bakal dicarekan Abi sieunan we manehna kitu sarua dicik bakal sieunan nya. Ayo kelihatan salaki Moal sieun. moal Si dicarekan oh. Atuh hayu. Buru, urang ieu malah ka sini. Tadi mata apal salaki yang menjadi kudu bayar hutang. Tuh Bu Santi. Hari ibu teh di mana wae? Silakan nya di deket kosong ieu teh asis teh. Mangkaring anu mamut ka ibu teh nu nebeng.
tuh bogaeun di tadi. Aduh Gusti. Jintan boga pemper, can jintan boga kerbang emo. Gimana ngambil jalan keluar nyebelah itu tadi duitan neng. Keur mayar ka Neng, cari aman enak mah. Kumaha Bu kelaliar ka abi nage? Telangkung ya tang telangkung Jangan masih hadirnya ke sini namanya aman sok buru nah. Ibu minjem ke Bang Emo. Acis pribadi Neng. Iya Neng da kapalan salaki. Neng bager keur geulis teh nya. Iya dua anak sareng ibu Ratnanya. Aku ibu ditampetin. Neng sama-sama aman. Ayeuna ibu mayar anu ibu Ratna sareng cantik. Tah Neng. Duaan. Ibu berarti minggu ayeuna mah bayar ka Neng nya. Heuh nuhunnya Neng. Heuh kitu we Neng nya. Tulungan ku Neng nya. Dabi kapalan salaki. Anu kata si kelangkung neng.